Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra tepang dangu deui sareng sim kuring Kang Mulyana. Urang ngadongeng deui mitra, kumaha sarehat sadayana? Mugia aya dina ginanjar kawilujengan. Ayeuna sim kuring bade mendarkeun deui caritaan anu katunda dinten kamari. Mugia dongeng basajana sim kuring ngajantenkeun panghibur dina waktuna sewang-sewangan para wargi. Ame henteu nyang kolong kana waktos, hayu mitra urang kawitan bae dina jejer caritaan anu judulna Salah Kaprah seri anu kadua karangan sim kuring pribadi. Urang wihan heula sakediknya mitra dongeng teh parantos dugi ka nya karasa kumas oke lamun taek macang dudung urang neangan gawe ka kota kitu ge lamun taek jang dudungna. Hayu kuring mamas gawe naon tamas ka kota teh. Urang tepungan babaturan emas di kota senana mah manehna gawe di konveksi. Naon ari konveksi teh mas? Eta jang dudung anu sok nyeunaan baju. Oh kitunya mas. Hayu ari puguh kitu mah mas. Tapi ka kotana ka mana heula ieu teh mas? Ka Bandung jang dudung cenah nama cicingna di tayeu kolot. Cenah nama babaturan teh kitu ta jang dudung. Oh nya atuh mas, asaku kabeneran kuring geriut neangan usaha ieu teh mas. Pamajikan ngomong wae adat-adatan matak jangar kana sirahna ge. Dugi kadinya lamun telepat mah mitra dongeng teh. Kumaha salajengna ieu dongeng teh. Tapi seteu acana diaoskeun deui mangga atuh tepetot-petot sim kuring nyuhungkeun pangrojongna. Kersa mijit subscribe-na, share, like, and comment sareng eta we follow akun Shopee-na anu sim kuring. Insyaallah aya giveaway lamun tos kadugi 2000 subscriber mah. Etang-etang hatur lumayan mitra hadiahna kanggo 2 orang pemenang. Ame henteu nyang kolong kana waktos, hayu mitra urang lajengkeun deui. Nya jang dudung moal ngapipisani si mas oge. Pasti anu jadi pamajikan mah kitu sarua mas oge. Iraha ta mas mimiti ke Bandungna. Senen hareup weh jang dudung ngarari neh. Oh nya siap atuh mas ari kitu mah. Moal disuguhan ieu teh jang dudung. Hehe. Disuguhan naon mas? Kuring mah teu bogana naon ieu teh. Ari cai-cai haneut mah aya mas. Nya keun pae atuh jang dudung. Sakalian we jeung udutna asa haseum piwir teh jang dudung. Aya ge bako ta mas kuring mah. Teu boga udut bungkusan mah. Maklum we kuring teh teu usaha kan mas. Nya teu nanaon jang dudung, nu penting mah ngepul we. Ayeuna urang caritakeun deui isukna. Kira-kira jam 7 wanci haneut moyan si dudung geus indit ti imahna. Saacana bebeja heula ka pamajikanana. Manehna dititah ku Haji Sobari sangkan ngilu ngabedahkeun balong cenah nama. Pikeun nyi oneh mah anu jadi pamajikanana lain deui atohna. Sanajan ngabedahkeun balong lain pagawean anu matuh, tapi salakina ayeuna daek usaha disaprak diomongan ku pamajikanana teh.
Dudung saeutik narubah sikepna, jeung Pak Haji Sobari ge tepetot-petot sok mamatahan. Kudu motekar jadi jalma mah ulah ku ulun, ulah beak ku kaera. Kana naon we usaha mah, tapi kudu dibarengan ku ibadah, sangkan hirup aya dina jalan anu bener. Tah kitu mitra Haji Sobari mamatahanana kasih Dudung teh. Tengah poe Mah Haji geus nganteuran jeung budakna. Tuh, alhamdulillah itu Mah Haji geus datang. Ayo Jang Dudung, Kardi, menggeus jaja gerah hanya heula Haji. Urang darah heula ye, mumpung haneut keneh. Sumohon Pak Haji. Nya apana sina darah heula ye. Ngara aya tanaragaan deui. Sakeureung deui ge bedug lohor. Satuli nama maranehna darah hareup bangun ku ponyo jeung nikmat naker. Mah Haji dina masak sagala diayakeun karedog pindang asin tahu tempe lauk hayam tumis kangkung jeung sajabana. Sanggeus darahar tuluy maranehna salat berjamaah di tajuk. Sanggeus beres jung maranehna nuluykeun deui pagaweanana, ngabedahkeun balong. Di kajauhan aya nu rentang-rentang datang make mobil. Terus turun atuh supir jeung anu boga mobil teh saterusna nyampeurkeun ka Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Narembal kabeh anu aya di dinya teh. Pak Wijaya, kumaha damang? Alhamdulillah pangesto Pak Haji. Sur geuningan laukna Pak Haji. Sumohon. Urang disaung we atuh Pak Wijaya ngobrolna ngarah raoseun ieu teh. Mohon mangga Pak Haji. Sanggeus disaung atuh satuluyna Pak Haji jeung Pak Wijaya badami. Cenah mah keur ngadu harga. Sanggeus aya panujuan di kadua pihak, Pak Wijaya nitah anak buahna nurunkeun timbangan. Satulusna eta lauk anu geus dipalastikan gede teh tuluy ditimbangan ku pagawena, disaksian ku Pak Haji jeung nu sejena. Sengkeut carita atuh geus beres wae ngabedahkeun teh. Pek atuh Dudung dibere duit ku Pak Haji sakalian dititah mawa lauk na keresek. Atuh pikeun Dudung mah lain deui atohna. Anu satuluyna manehna balik ka imahna. Harita teh wanci asar nyampak teh Nyi Oneh keur ngahaneutkeun sangu di dapur. Kang tos wumping geuningan. Nya Nyi, tah Nyi geura asakan lauk teh. Tah ieu duitna sabari diuk di tengah imah. Si Dudung teh awak nanoreet ku kesang. Alhamdulillah meuni seueur kieu Kang laukna. Ieu ditampi duitna. Alhamdulillah geuningan tukang. Milik mati mana we ari akang aya daek kadaek mah. Nya Nyai, alhamdulillah. Kieu Nyi Oneh, akang teh aya piobroleun ieu. Aya rancana akang teh poe Senen hareup akang rek ka Bandung. Rek usaha eta ge lamun Nyai adek ngijinan ye kitu oge. Ari Nyai mah ngijinan bae Kang, tapi jeung saha ka Bandungna? Jeung geus puguh acan tempat anu dijugjugna. Ari kadituna mah initna jeung si Mas Karyo. Cenah mah aya baturana gawe di Bandung kana konferensi tah. Kitu Nyai. Naon ari konferensi teh Kang? Eta Nyai anu sok ngeunaan baju geuningan. Hehehe. Seri pikeun Nyi Oneh mah. Nah ngadon seuri Nyai teh. Adek teu seuri kumaha atuh Nyai mah. Eta we akang sok ngeunaan baju mah konveksi lain konferensi. Siga adek pertemuan wae si akang mah. Eta Nyai konferensi. Salah wae si akang teh nyarita teh konveksi Kang. Eta Nyai meuni hese ngomong teh
Duh, dasar pelet akang mah. Nya alus atuh Kang, cuman Nyai mah nitipkeun ka hade Akang di dituna. Cenah kayan kota jeung di urang mah beda. Akang kudu bisa nitipkeun maneh, kudu jujur jeung kudu inget ke anak pamajikan. Oh nya eta mah jelas atuh Nyai. Akang mah moal poho ka Nyai jeung budak teh. Pakeun we sangkan aya akang aya milik rezekina nu gede di kota teh. Ieu teh si Nyai teh moal panginkeun cai-cai acan ieu teh. Hanang ji akang teh yeuh. Hampura Kang, ngadon betah ngobrol ieu teh. Nya atuh teu nanaon Nyai. Bari laukna geura asakan anu ngeunah tah. Sumuhun atuh Kang. Teu karasa wanci teh peuting ganti deui ku isuk. Urang caritakeun geus poe Senen wae Dudung geus saget dandan. Papakeanana make kameja calana cut brai hideung, bukna kulimis disisir ka tukang. Pantes oge Dudung teh dina rupana mah. Dudung anu satuluyna nungguan di hareup. Diuk dina bale-bale sabari ngopi jeung udud. Kang, Can aya Nyai ngomong nama rek nyamper cenah nama. Tapi nahanya jam sakieu can ka dieu nya. susul atuh Kang ka imahna. Kala Nyai anas ku akang disusul ke pasalingsingan jalan geura. Nya atuh tungguan we atuh Kang, meureunaan sakedeung dege ka dieu. Tuh geuningan Nyai anu diomongkeun teh datang. Sanggeus nepi atuh Mas Karyo teh ngomong. Jang Dudung, hampura si Masna rada telat yo. Nungguan heula pamajikan ka warung. Oh kitu nya Mas, teu nanaon atuh. Urang ayeuna wae Cang Dudung mumpung can beurang yo. Nya hayu atuh Mas. Nyai, akang pamitnya ka hade di mana? Jeung si Jalu tah. Sumuhun Kang. Akang oge ka hade di kota kudu inget ka Nyai jeung budak ulah culejeun. Nyai di dieu ngadoakeun sangkan Akang salamet jeung panggih kana usahana. Nya Nyai geulis akang moal poho anak pamajikan atuh. Nya kabaran we atuh Akang. Kabaran kunaon Nyai? Nya ngirim-ngirim surat atuh Kang. Ari Sugan teh ngirim duit si Nyai mah Eta mah kudu atuh Kang. nya geus atuh Nyai akang initnya. Song atuh Dudung ngasongkeun leungeuna gep atuh leungeuna disuntangan ku Nyi Oneh. Sanggeus kitu si Dudung jeung Mas Karyo ninggalkeun eta tempat dijajabkeun ku paneutupna Nyi Oneh. Teu karasa nyurucut cipanona Nyi Oneh teh. Terus manehna ngomong nah hatena. Mudah-mudahan Kang Dudung salamet. Aya terus dina pandang toyongan Gusti Allah, dipaparin kajembaran. Kitu dina ngomong dina hatena teh. Dudung jeung Mas Karyo terus ngagidik lempang rek muru ka terminal Tasik. Rada jauh ti imah ka terminal teh. Jelema barawiri ka ditu ka dieu kayan terminal matak padedet Korea jalma. Bandung, 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 cek calo teh. Terus si calo nanya ka Dudung. Sok Jang, naik Jang, mumpung kosong kene yo. Terus Mas Karyo tumanya. Mang, bener kan ieu teh ke Bandung? Nya, Mas, ke Bandung sok naik mumpung acan pinuh ya. Kata ieu kolot, nepi teu Mang? Nya bisa tuh. Engke si Mas turun di terminal leuwih panjang,
naik diangkot ke arah Dayakolot tah gitu tah. Oh nya kebenaran tuh ari kitu mah. Hayu Cang Dudung orang naik. Nya hayu mas. Anu satulina marana naik kana eta bus. Lumayan lowong bus nate. Telila atuh pasesedek eta bus teh kakuat murungkut diukna si Dudung jeung si Mas Karyo teh. Pinuh kieu geuningan mas teu bisa usik-usik acan ieu teh. Cang Dudung sugan teh moal pinuh kieu geus nyaho pinuh kumaha kenek teh yeuh hantem we dededetkeun siga pindang wae urang-urang teh yeuh. Aya saurang awewe sesedek terus manehna diuk gigireun Mas Karyo nyenyeret tina diukna teh hantem we nyenyeret keur mah awakna gede katambah gede bujurna teh. Nah pu nyenyeret wae ieu teh. Nah teu meunang kitu Tembalna ibu-ibu teh. Bari nembongkeun sikep judes ka si Mas Karyo teh. Itu geura si ibu. Nah lain teu meunang ibu ngeuseurin ieu teh yeuh. nyaho kuring oge heurin ieu teh. Nah arek ka mana kitu? Cicing lah tong loba nanya. Itu geura meni somse. Cing bu geseran tiuk teh kagigir saeutik teu ngomong deui pikeun awewe teh anu babawana ranggem ngahep-hep we manehna teh. Ditukangeun aya nu nepak ka si Mas Karyo sabari namprak leungeunna. Aya naon mang? Belaku teu ngarti ongkosna ya. Siwel ngondok saku si Mas jeung si Dudung teh. Duitna dihijikeun terus dibikeun duit teh sanggeus ditampa duit teh atuh pok kenek teh tumanya. Kamana ieu teh? Kurang atuh ongkosna juaan mah. Ka Bandung mang. Nya kurang ya. Song atuh si Mas teh mikeun deui duit 500. Kurang keneh Mas. Kurang 200 deui ya. Nah, meni mahalnya ongkosna mang. Song atuh si Mas teh teu loba deui ngomong deui langsung mikeun deui duit 200 dina jero pesakna. Beus teh pajejel paciweuh ku tukang dagang jeung nu tukang ngamen. Ibu-ibu anu gigireun Mas Karyo teh lila-kalilaan mah karasa tunuh. Sirahna nyarane ka gigir nyarane kana tak-takna Mas Karyo atuh eungap pikeun Mas Karyo mah. Ngadon sare ieu teh asa ku nikmat geratuh Cang Dudung marukanana angkel kuring teh. Keun bae atuh Mas, milik eta mah. Apaleun kitu ku pamajikan beureunan teu diadatan ya Masnya. Aya bahan perang siga nama ya. Bu, ya bu. Bu, ya bu. Geus nepi ya bu. Sabari nepak leungeunna Mas Karyo teh kana leungeunna ibu-ibu teh. Usik atuh ibu-ibu teh sabari gigisik panonna teh. Ret atuh ngareret kasih Mas Karyo sakedapan mah. Da sirahna teh aya dina tak-takna Mas Karyo bangun ngahenen weh tita tadi keneh teh. Baket ku era tuluy ibu-ibu teh ambek-ambekan teu puguh. Ih, dengan kesempatannya maneh teh. Itu geura nanaonan ieu teh? Teu aya hujan, teu aya angin. Naon-naon maneh teh? Dasar lalaki teu boga cedok. Sia, Bari malik paromana teh anu teu suka. Ih, naon ari ibu? Jelas-jelas ibu sare natak-tak kuring ya. Itu geura aneh wae ya awewe teh Cang Dudung. Nya Mas teu ngarti kuring ge. Hehe. Aya ku kituna. Terus awewe teh muka keresekna anu disimpen di gigireunana. Barang ditingali eueuh dompetna anu diteangan teh.
atur rewas manehna teh terus neangan deui saterusna babawaan dina jero keresek teh dikaluarkeun kabeh. Teteh lah eueuh teu kapanggih-panggih atuh nyel ambek si ibu-ibu teh langsung gantawang nuduh ka si Mas Karyo jeung si Dudung teh. Maneh duaan copetnya. Kitu nate bari ambek. Kelapu ulah sangeunana ibu nuduh ka kuring ya. Kuring mah teu apal dompet-dompet acan. Alah sia, tong bohong dasar copet ieu aing teh. Atuh ambek Mas Karyo dikitukeun teh. Ulah sangeunahna ngomong teh tapu pedah-pedah ibu tiuk kikireun kuring. Pariksa heula nu bener Bu, lamun eueuh sok pariksaan awak jeung kantong kuring ya. Ulah asal nuduh wae ya. Kela aya naon ieu teh? Ieu dompet kuring eueuh. Sok pariksaan heula nu bener bisi kaselap-selip. Jeung ka hade ayeuna mah dina beus teh sok loba copet ya. Geningan aya ieu teh. Matakna Bu, ulah sangeunahna nuduh batur teh rugi ya. Kuring mah rugi ya Bu. Bari ambek-ambekan si Mas dina ngomongna teh. Nya hampura atuh ibunya geus nuduh nu lain-lain ka ujang-ujang teh. Kela rugi naonna ieu teh, Jang? Nya ngarasa rugi dicarekan ku ibu, dituduh copet segala rupa ku ibu teh. Nya atuh Jang sekali deui hampura. Teu lila atuh kituna teh satuluyna masih ibu-ibu teh turun di gentong. Atuh rada lowong beus ayeuna mah diukna teu pasedak-sedak teuing kituna teh. Mas Karyo jeung Dudung bisa diuk rada merenah. Sanggeus eureun prung maju deui eta beus teh. Impi naon peuting teh Mas manggihan jalma kitu? Teuing Cang Dudung ari si Mas oge teu ngarti ya dasar ku aya we pi omongan teh. Lila keneh ieu beus nepina Mas. Jauh keneh Cang Dudung. Oh kitunya Mas. Jauh geuningannya ka kota teh. Emangna Cang Dudung acan pernah ka kota kitu Cang Dudung? Saumur-umur mah acan Mas kuring mah. Pantesan atuh Cang Dudung. Ari si Mas ngesering meureunan ka kota mah. Ari sering mah si henteu Cang Dudung, tapi pernah we si Mas oge. Oh gitunya Mas. Apal meureunan ka babaturan mah anu gawe di konveksi teh. Nyata teu apal si Mas oge. Geus nepi mah urang tumanya we Cang Dudung. Ari sugan teh Mas geus apal jeung geus puguh. Rada ngarasa kaduhung Dudung teh dina nyaritana. Acan apal Cang Dudung. Tapi keun we cing tenang Cang Dudung, moal pati-pati luas meureunan Bandung teh Cang Dudung. Kari-kari neangan babaturan si Mas mah pasti kapanggih. Nya atuh Mas, sesangkaan Mas Karyo mah Bandung teh leutik, tapi anu sanyana mah luas. Euleuh, waktosna seep mitra dangu mung sakitu dongeng lalampahan si Dudung. Hapunten sim kuring dina medarkeun ieu caritaan. Seueur pisan lepatna, seueur kirangna dina babasaan caritaan ieu dongeng teh. Hapunten mitra, bilih aya anu kasebat nami. Mung ieu mah sakur dongeng hartur nuhun kasadayana. Insyaallah enjing kasambung deui ku seri anu saterasna. Wassalam.